Hai, pada dawa. Ingat. Guru nyung ti jol sakana digaro ieu mah ya. Ararateul. Ngemuruluk jeung ngebuli. Dadadamang sadayana. Aya pangesto. Aya pangesto. Nuhun dari damang mah. Dupi salira kumaha damang? Cekap. Beres. Bade angkat ka mana ieu teh? Rek perang. Waduh. Mantosan dunungan. Ya. Beres. Wilujeng. Amin. Sing salamat itu. Amin. Ayo Wilujeng. Melaksanakan palintangan babalean pangalusna. Sanadang di kantun mulan kasayan tak moal musnah. Sarigit kau kajeng harati sarengka make pikiran ari praksing hati-hati ngegoreng perlu disingguan rek bela ulah kapalan Tahan. Loba gawir bisi tikusruk sing kuat. Tahan. Tikusruk tuh. Kurang garap sasar mulai Diliwat deh babaturan mah tuh. parititena lepat meengal dan Meret. dosa Si Baraya bisi dulur. huyujeng kap Balaga kumaha eta ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Lurah, Bapak Latatang. Nya jigana. Balaga. Hayang katangar ku Bapak Profesor Herman. Rupina mah kitu. Balaga. Batur mah hayang cager dari ngageringan maneh. Batur marieu saeutik oge ka dokter neangan obat. Ya mangahaja ngalilieur maneh lem di seusup. Saya mah. Sekalian sepiteng Gusti Ajing seusup. Kabina-bina teuing sia teh. Pugu-pugu gratis gede ongko. Ya mabok kunaon nyesep sepiteng Pak tuh keren anjing. Ayo sia kurang ajar hade goreng ngejeng dulur. Mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang. Ayo sia
Bang barang udah kiruan tetep dinatakan nona pun tenun karena sekarang kelakuan ulah rek sama Ya, meni cantik gitu eta. ngenakeun di sim abdi Saha teh ya? ayu ting teng. Alah, paingan cantik atuh. Iya ngenakeun abdi the plus. Paingan cepet. Oke everybody, I want to dance tradisional from Sunanes Jaipongan. Oke Oke. Siap. Awal. dianggot kerjayanti dianggot kerjayanti kalau sikit sabadaran kepirayan tiang Lumayan Naon? Mang Dawet di mana? Lumayan Mang Dawet ke sarapan pagi. Lumayan rek dilebok ulah langsung enak pasti. Puas ya. Kunaon? Bah. Naon? Sugan teh dawet Ari taeu. tai muning. Ini teh bisa ngabedakeun. Balu sisir sabadara kapirara eta siang meuli mangga urang Kan mamawa budak. Sama mana teh? Kunaon abah? Abah kunaon? Batuk Oh butak bah? sanes butak batuk Ah, terus dilandongan teh acan bah? geus Kunaon? segala rupa obat Damang. nyeta teh cager-cager Hare-hare bandel. Terus dicobian teh bah? kunaon Korek api? ku korek api Nya, di kumaha nya duruk ti corona. eta teh cager Nya modar atuh. si goblok Bah, naon rek ka mana bah? Rek ka mana? rek ngungsi Ngungsi ka mana bah? Rek ngungsi ka mana ri abah? kanu aman ngungsi mah Emang pantaman mah urang bah? apa teh perang urang terek ngungsi Nambah ke pararangnya banyak. Mun urang mengajar doge di imah. ada beda-beda beureung kahayang jelema teh Mana? Nah teu hayang darah rame gitu abahnya. heeh dan beda jelema mah loba kahayang Nya ujang loba kahayang ning teu perang abah. sia rek perang jeung saha sia mah jeung perang jeung ucing jeung eleh wae saeutik geuning Dawah deui batur ujang mewah ti ucing eta ge geus budug abah. Heeh. Bah, naon tong ngambek wae itu bah bisi darah tinggi. naon jang Ari si emak ka mana bah? Ari si emak ka mana?
Kapan inung maneh teh baheula ge maot ngaletak setrum marokana kabal teh meureun pais belut diletak ku inung sia nepi ka jegang apaneun. Nah atuh abah teu milu ngaletak abah. Atuh aing milu modar. Nya sugane modar bersama atuh abah. Ayo buka bersama pan kemari bulan puasa atuh abah modar bersama abah. Aisyah rek usaha. Aku saha wae daripada ku abah rieur. Goblok Jaya. Tuh abah mah ka anak teh goblok-goblok. Teu menang kitu abah ka anak teh kudu disayang-sayang abah. Nya. Atuh. Contohan. Mun ujang bobo teh nyanyi abah mah ujang bobo abah mah ngadon nyanyi rock. Nyanyi eta teh atuh abah kitu. Oh, Nina Bobo. Aing mah lain Nina ngaranna abah tong. Tong kitu abah. Abah, Naon? bah, Naon? ujang mah yang disunatan, bah. Tong seserian abah. Cerik goblok lain cerik. Nama kayak seri. Ada abah teu boga duit. Nada disunatan mah ku peso lain ku duit abah. Ada mun abah teh kudu nitah ka ahlina. Atuh ku abah we. Teu becus. Sieun kateuk-teuk jeung kanyutna. Ayo ke beak. Mane moal baranahan. Kan bae abah, ujang mah teh bae kitu baranahan oge abah. Nya daripada ujang ke wae hirup teh. Ulah ara aja. Geura syukurkeun anguran mah. Nya. Ulah ara jeung subaha. Sabab mul ara jeung subaha kaituna bakal loba pisan masalahna bakal leuwih gede masalahna lamun maneh ara. Coba lamun bersyukur mah. Bersyukur kumaha? Bersyukur. Masih kena loba dihandapkeun urang. Sangsara leuwih ti urang masih keneh loba. Urang mah masih bisa leumpang, pan aya jelema nu teu bisa leumpang. Nya abahnya. Ulah tangah wae. Alhamdulillah. Abah jadi ustad atuh abah. Geuning eta geus bisa dakwah abah kali mukadimah abah mah. Nya. Kumaha teh dakwah bari ngakon. Hese. Nya dop bah. Naon? Ujang masuk sedih teh bah. Sedih naon Aisyah mah sedih wae. Ujang masuk sedih teh bah. Ngadengekeun lagu-lagu sunat teh ujang masuk kana hate teh sok naon teh sok seredet gitu kana hate teh abah. Ujang mah nya ge ujang mah naon teh kana lagu sunat teh ujang masuk ceurik abah. Komo sedih-sedih. Namanya bisa ngalagu. Abah mah teu apaleun, Nabi mah bisa ngalagu abah sakedak sakedik. Bisa? Nya. Lagu naon? Ujang mah kaporit ya mah lagu kaporitnya abahnya. Favorit dan kaporit. Oh terus digentos apa? Lain digentos di baheula ge ke favorit. Oh favorit. Nya. Naon favorit lagu teh? Lagu anak jalanan geuning abah. Lanak jalanan. Nya. Nu kumaha? Baheula mah rame teh anak jalanan teh abah. Pira baheula mah. Nu kumaha? Nu geuning. Geus abah nyanyi. Pek. Asik. Sok. Sugane ke dibere baju ku Bapak Hajat. Ah Bapak Lurah. Heeh. Bager Bapak Lurah mah nya bang. Heeh. Tong baju dah abah mah meueuh baju mah. Nah, Da gede teuing baju mah ka ujang mah. naon atuh? Atahna kitu bejakeun. Nya. Sok sok. Oh. Uyas dahem. Sok. Sia meunin lila ngadaguan artis aing. Bah yang di MC-an ku abah. Aduh ya anjing. Maka jeung hayang di MC-an kumaha teh? Nya mah artis-artis. Inilah artis kita dengan lagu anak jalanan. Sok. Inilah anak jahanam. Ha berarti sia nu jahanamna lain aing. Di bawah aing. Inilah artis berikutnya yaitu
Assalamualaikum. Assalamualaikum heula tuh. Atuh mah teu bica. Sia mah. Kakolot teh sia. Sawiasa abi nu nge-MC-an abi nu yeuna lah. Oke. Kita tampilkan abi sorangan. Nyata pada nyanyi, mangga atuh nuhun. So. Lagu anak jalanan. So. Cepet jama kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna hate ngarasana langsa puguh hirup ragap taya bapa teu apa dirupa. Yang deui duka di mana mun panas kapanasan mun hujan kahujanan Bapak Lurah datang anu sayang mun repeting ngadon sare di emperan da puguh teu gablek gogobrong ka bawah banjir nepi ka teu ayana ilang ka mana-mana. Si lagu naon anjing teh. Gunaheun jang lagu teh. Bisa nu lain. Bisa ujang mah segala bisa laguna. Sok. Sok abah munut lagu naon. Sok pandayangan minta lagu naon yang bebecus. Sok. Naonnya Mang Yep munut lagu naon? Sok minta lagu naon. Janur kuning. Situ janur kuning goblok situ. Lagu naon? Lagu Sunda. Oh, Sunda. Janur kuning situ. Sok anu kerame anak kerame lagu naon. Ngalang lieu. Hah? Bang Muhidang bisa tuh? Bisa kok, sampai kemana ya bisa mah? Dititah deui saya tahu aduh. Kapan kayaknya nita? Bisa kok, nggak sampai kemana? Sok ngalang layung itu kumaha? Ngalang layung. Hujan gerimis, mis. Murbut masahan namis. Anjing teh. Nah goblok. Rembana citangis abah sumedruk hati ngalengis seseitan sok sieun kawas nunggu. Si anjing. Aing mah tadi nu dengeran eta. Naon? Lagu geuningan cuman teh. Nanti teu apal beungeut bapak. Kasinggung teh aing teh goblok demi Allah. Apaan ngapoe teh sia teh ais ku aing. Pebawa ngapain? Dengekeun Jumanta. Sok pikir tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung bapak pamprok. Nah, Sok abah malik ka katuhu. Tah. Malik di ka kenca teh. Abdi ka dia teh pernah jeung abah tuh. Ka dia teh panggil jeung abah sok. Mana da abah da eueuh beungeutna. Da abdi mah curiga boa-boa abah teh eueuh beungetan beunang. campelak goblok coba. Sok da ka mana ge eueuh abah sok abdi ka dia teh panggil jeung abah, ka dia teh panggil jeung abah. Mana abah sok? Ka dia eueuh sok. Ka mana? Ka dia eueuh. Sia abah ka mana abah? Sia abah. Ka mana? Iya di hareup. Allahu Akbar si abah leungit. Buah-buah si abah anu ngilung. Nyulik anjing nyiluk. Ka mana si abah ya Allah ya Rabbi abah? Iya di hareup. Ka mana ya Allah si abah eueuh keur masih emak maut. Ka mana? Iya di hareup. Gusti Agung si abah. Abah. Di mana wae atuh ari babatok sia. Si anjing si goblok.
Diam. Hayang nyaho Padma Negara maju. Pot, abri, dawala. Abri. Tinggal pot siap. Siap. Buta-buta dawala siap lah. Nah, mamunur aing mah. Ulah disebut murid lurah tatang aing kudu murid nu kudu kieu mah ya. Padma Negara aing. Ya. Modar sia sok kayaknya ho. Hayang nyaho si jeung aing urang sadar. Ha? Utang pati balapati utang urang di bala maju jeung aing sok. Rekod. Ieu naon ieu? Samaneh. Ngaran aing Gatot Subroto. Naon sia? Dagor ku aing tuman da yang ngabelan nu teu ceuk teh. Diuk sia, ada goblok menyenang tung wae da cangkeul. Da minat teuing aing hayang ho. Bikeun ngabdi gantuman lah. Babad ku aing nu kieu. Nawas. Naon sia da bala teuing. Dagor ku aing tuman nu kieu mah. Sugan teh wah gawir di dieu. Pek daya gawir. Meni reuwas di dieu tiga berus kana gawir. Urang mah ulah treret atuh. Sugan teh di dieu mah wah gawir. Ieu dadang ngadurudud. Tiga berus kana gawir. Pasti reuas. Ieu dada babak belur. Pasti. Reuwas tiga berus kana gawir. Nya. Hamba jadi reuwas. Tiga berus ka teoh. Meni reuwas ieu kuring. Naon merong. Eta sia ngomong dikitu-kitu. Geuleuh kadengena. Cik sia teh da secara brok atuh. Ngomong dikitu-kitu. Nah, urang dia mah ngomongna teh karari itu. Gara-gara sia kebawakeun kabeh. Sangkan ngawujud harapan makmur dina kagila. Perjuang ulah pikiran. Lari hidup pangeran. Oh, udah itu singa Depok. Padma Negara teh mana? Ieu dareup. Bodar goblok. Benar-benar teuing dihakan ku aja. Heeh. Sia mah jeung aing. Anjir. Wah, Naon eta? Jeung aing. Anjir. sugan teh bisa ngomong. Juga teh lain jelema. Gusti nu agung ieu jelema beungeut jiga cangcut anjing. Dibanting sia ku aing. Jelema beungeut jiga cangcut. Cangcut soek sia teh anjing. Aduh, cangcut. Dan bae aing jiga cangcut, si sia jiga eusi cangcut. Atau aing jiga kanyut anjing. Geus teh. Mane gelut ulah jeung sasaha? Siap, ya iya. Si cangcut jeung jero cangcut berantem. Dor sia. Uing nu moe cangcut. Kasumedang. Rek nanahaun anjing. Barung ka ujung jaya. Kumangeun urang berjuang. Wanita rung
Sang istri asem keleng kalau banyak uang abang sayang abang sayang yang manis sebalik Hey! Aya Bapak Agung Jojo Malaka. Rap dugang ya rap duging denawa hingkang samya pada prapta. Rap dugang ya rap duging detya hingkang sampun prapta. Hingkang sampun prapta. Padma negara Paula rek naon ya dengekeun jigana panawa nepi ka akar-akarna ku yang bakal paeh kabeh ari becus masuk ngan cing inget deuleu kumani cing inget sagagah-gagahna ge jelema nu giruk mah teu hancur kulakuna ha sagagah-gagahna jelema nu nirca moal teu rempag ku akhlakna ha cing inget hakim pamarentah moal nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim nadiri melak hade buah hade melak goreng buah goreng cing inget sia montong ceramah anjing da moal aing siap moal ngadenge ceramah sia mengadon hayang pindah agama aing Moal eling. kurang ngajar sia mah jeung aing ih cangcut ngomong aduh cangcut si cangcut dipoe ku aing hayang nyaho utang pati berapa utang benar di nulung aja oh kayak nyaho dagor gua yang tuman cicing jelema sangsara mah naon sih teu goblok jelema wa kagablek mah jerong naon sih teh dan nyaga aing teu gablek da tengah hesikeun sia goblok da can merang nginjem duit ka sia ka bina-bina teh ngajedong jelema sangsara mah geus ka bina-bina teh geus tengeunah geus nasotkeun bae katuh da graos ya Oh, kenal. bina teuing si teh ada embe hayang modaran kasih goblok ku aing hayang dikadek cek ku aing sia diracun ku aing bohong juga yang pelung gitu sih teh baik anjing daripada jajang jut anjing sih teh ya dengekeun pan negara di dulu kah hanya sok jeung aing hanya bawa bot tuman bot aduh kadia sia kapir asa sih teh mana kapir waduh ieu jelema lu si tara salat si tara puasa si puasa na pergi jam 12 kurang si batal wae ai sahur milu ai buka pangheulana jam 4 jam 10 diganya
dengekeun ku sia-sia si tarjumahan nyaho ti mana aing tarjumahan nyaho nyaho ti mana ning eueuh di masjid aing saha-saha jelema anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan. Gusti Nu Agung pan masjid sia jeung masjid ieu teh jawab pokona mah jelema anu di masjid aing berarti lain saihwan ka asup neraka. Agama adanya agama naon maneh Islam tuh nggak bohong manya teu mawa onta. Aduh Gusti Nu Agung marukana eta mun Islam teh cik lamun bener-bener maneh agama Islam salat subuh sabaraha rakaat 7 2 gitu dengekeun heula berji 7 tapi heueuy tadenge Gusia salat subuh 7 diheueuhkeun berarti si eta lain Islam goblok cik sia sameme salat sakumaha naon bawadah anjing heueuh bener euy waduh sameme salat goblok ieu mah umah naon bebas kecuali lamun leudeuh salat cik lamun ka Arab disuk ngulingan naon cing ngulingan naon kios anjeunna sarua jeung aing teh saihwan Gusti Nu Agung jelema agama dipake heureuy kieu ampun heeh cik di Arab nih sok mabaledogan nih anu ka Arab sok mabaledogan baledogan naon baledogan mitoha aduh nah abet sarua kieu ieu teh saihwan maneh jeung aing jero maneh berarti tauhid di jelema ieu di Arab semua cai naon cai aki eta mah beda anjing jeung aing udah yang mah cai aqua goblok udah ngajar cuman gelut ulah jeung sasaha cai jam nah ada dia kan ngomongna di Arab lain di Mekah sia teh lamun di Mekah bener cai jam di Arab gak ya cai aki loba mobil tapi bener deh lamun nanya di Mekah deket Ka'bah nih semua cai jam ku yang dibejakeun da mah Arab ngomongna pan di Arab gaya cai aki ngan aing mah cai aqua da moti mah cik di Arab aya sato dina punukan ning punukna sok itu ning sato naon ngaranna kelenci anjing heueuh bener euy onta goblok gitu bener mana segala nyaho jelema ieu nu hebat teh cik oleh-oleh dieu nanti di Arab ning aya ning amis ciri khas di Arab ning amis disediakan naon cing konya tapi anjing korma beleguk anjing teh konya ge bener tapi bener euy cik di Arab di loba keusik disebutna padang naon cing nasi padang anjing bener euy padang pasir goblok jadi nasi padang kurang aja gelut jeung aing sok mana lah macam-macam ka jelema ieu ieu teh jelema teh keur nguriling nangan tanding anya cerang nangan lawan can nyaho digeti sorangan coba anta silana dagor kulingis kuat modar kalau bejakeun nepi ka jiga ubur-ubur kurang ngajar sia maneh ulah gelut jeung sasaha sok ayo jeung aing geus sia sok carios ieu naga anu kakak kasinarga